Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kisah dan hikmah hikayat Nabi Musa alaihissalam diriwayatkeun ku Al-Imam Zahid As-Sidil Mufti tiramana Al-Mufti. Nabi Musa alaihissalam munajat ke Allah, ya Allah, Gusti teh parantos ngadamel makhluk dipiara kalawan nikmat Gusti, rezeki Gusti, terus diasupkeun ka neraka, tidinya wahyu turun ka Nabi Musa, pek Musa geura tandur. Terus Nabi Musa tandur, dina waktu geus bubua anjeuna mipit hasilna, terus disimpen. Dauhan Allah subhanahu wa ta'ala, naon anu ditinggalkeun ku anjeun tina tatanduran anjeun? Jawab Nabi Musa alaihissalam, abdi teh ngantunkeun kana anu teu sae eusina. Dauhan Allah subhanahu wa ta'ala, kaula ngaasupkeun ka neraka teh ka anu teu aya kaalusannana. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan apapun yang kita kerjakan itu bersifat manfaat dan maslahat, baik untuk diri, baik untuk keluarga, dan untuk sesama. Mudah-mudahan manfaatnya walaupun cerpen cetak pendek akan tetapi mengandung hikmah yang sangat besar dan mengubah hati kita akan baik dan lebih baik lagi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.